Wilujeng enjing barudak. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita mau mengisi evaluasi ya dari hari-hari pertama. Nah, pembelajaran bahasa Sunda hari ini kita buka halaman 12, yaitu kita lihat maham isi wacana, memahami isi wacana itu kan bacaan. Nah, sangkan hidup bisa maham karena wacana di luhur pek jawab sakur pananya ieu dihandap. Nah, kita kan udah belajar beberapa kali, bahkan Bapak sudah menyuruh kalian untuk menghafal ya. Nah, hari ini kita mau mengisi pertanyaan-pertanyaan ada dari 1 sampai dengan 10 ya. Nomor 1, naon bedana kaulinan barudak zaman baheula jeung zaman ayeuna. Nah, apa perbedaannya permainan anak-anak pada zaman dahulu dengan zaman sekarang? Ya, bedanya. Nah, kalau zaman dahulu mah baheula mah barudak teh arulina deket jeung lingkungan katut kahirupan alam sabuderanana ya. Nah, terus ayeuna lamun zaman ayeuna mah geus langka aya nu palit jeung waktu, tempat atawa musim ya. Iraha jeung di mana wae bisa kalawan laluasa, contohnya barang elektronik ya, main HP itu kalau sekarang mah. Kalau zaman dahulu mah kan beda. Nah, itu bedanya. Nomor 2, di mana asalna gobag sodor? Pasti tahu ya, di mana asalna gobag sodor? Gobag sodor asalna di Jawa Barat. Nah, tilu iraha jeung di mana barudak bisa ulin gobag sodor? Di mana wae bisa main gobag sodor, di buruan terutamanya. Nah, di buruan atau keur caang bulan atau keur istirahat ya, tapi di buruan. Kalau itulah ya kalau main gobag sodor. Nah, 4, sabaraha urang pamain gobag sodor teh? Sabaraha? 11 jeung saha deui nu disebut raja. Nah, raja teh pamimpinna, harus ada pamimpinna salah saurang ya. Sabaraha ukuran gobag sodor teh? Nah, pek ku hidup di teangan. Ku Bapak kan tadi atos dijawabnya hiji dugi ka 4. Nah, ti 5 ka 10 ku hidup pilarian jawabanana sorangan lantaran aya di dina bacaan ya, dina bacaan anu tos diajarkeun ku Bapak. Ti nomor 5 dugi ka nomor 10. Ai nomor hiji dugi ka 5 eta tos aya tadi saeutik-saeutik, tapi sengaja Bapak teu lengkep nya, ku hidup dilengkepan deui jawabanana supaya hidup bisa ngajawabna nya. Tiasa pasti tiasa da atos diajarkeun. Nah, hatur nuhun.